Cik atuh jawab waktu sekolah mana teh udang nasi gasik. Mal keberangan iya tuh Bi. Heumer mantes udang nagasik mek sekolah. Ya Bi, najan ajai hudang na berangge tetep visi misi ajai mah menjadi murid teladan. Heeh, teladan datang pulang duluan. Tah eta ajai teh atuh kurung. Banget maneh tah hurung. Oh. Amang masa can pernah ningali ajai berjamaah sholat di masjid. Cek samang ajai kamari berjamaah. Berjamaah kumaha pan amangnya sholat di masjid kamari. Amang keluar teh ajai teh karek asupan berjamaah jeung sahabat terus bubar. Pan ajai teh eta teh mang rek sholatnya sorangan. Tah sama meh sholat teh kala nempak reungit heula. Nya ajai jadi makmum reungit eta. Henteu kitu konsepna si teh sarojai. Ya, henteu kabeh-kabeh anu ditepak eta jadi imam. Henteu teu kitu. Pesantren di mana sih ieu anjir? Ampun teuing. Udah kelemer. Mang, ajai keur keheul ka si mamah. Keheul kunaon di? Kadar ge 5.000 geura bekal sakola pulangna mun ditatanyakeun. Nya atuh meureunnan keur ngadidik ajai teh meh irit. Teu boros jajana. Lah, leuheung mun 50.000 mang, eta mah 5.000 nya ere pasti. Heeh sih. Kayak ajai mah mun boga anak, moal medit ku si mamah mang. Rek kumaha? Pan bekal sakola dibere 50.000. Tah, ke mun balik, mun can erep duitna. Tong waka balik ka imah, tah erep heula eta duitna 50.000. Banget ajai hurung. Wadul lah. Ya. Wadul pasti oge. Sekolot mah nya bakalan lebih medit di si mama ya. Pasti. Kunaon di mang? Teuing ya, amangnya bingung. Ya teu unggal. Mun amang hudang sare isuk-isuk pasti nyeri awak. Cek ajai ge hudangna sing beurang geura mang meh teu nyeri awak. Nyatu beureun era ku hayam jai model. Hayam ge tara mandi teu era ning ku amang. Ya moal atuh da amang ge tara mandi pana sarua. Kajeun atuh mang tara mandi ge. Domba ge nu awakna bau dijual mahal. Bau di awak amang. Rada amang. Lain mang ari amang tulus teu dikurbankeun lebaran haji. Ning kala beki anjog ditanggap teh. Dak eumeur. Kunaon di ajai? Keheul ka si mamah geura mang. Keheul kunaon? Pan ajai teh daharnya keur lapar. Neun bako gireun boboko geura. Nya ku ajai disangguan da pajarkeun abon. Eta pas diuapkeun pahangna naletah mang geura. Atuh ajai ngagereme meureunnya. Emang ajai lentah mang. Dia mang deungeun teu mang. Ah iya tuh rek dahar mah je gue di mah. Jeung naon mang? Biasa we kerecek monyet. Nya eta mah favorit ajai mang. Oh, Arek ah. Jai, bibi hayang ka salon anter yuk. Tapi di mananya nu teu ngantri? Di babaturan mamahna ajai Bi. Halus dinya mah. Tah bisa garansi teu? Ah dinya mah garansina 1 tahun Bi. Bila beungeut ramijot, mohon maaf lahir dan batin. Wah tuh yuk. Yuk. Anter bibi. Yuk. Jai, ulin teh ulah sok jeung budak eumeur geura. Kunaon di Bi? Bisa kabawakeun. Kalem we atuh Bi arek budak eumeur kabawakeun ku ajai rempag. Komo kitu. Moal teu kitu ajai boga bibi ge rempag. Tapi heueuh nya Jai, mending ajakan baturna ajainya isukan mah na bibi aya baturna. Siap Bi, laksamanakan hidup rempag. Hidup.